dek kawin ge manihara rese ya teu poe kate ngaranna batur geus kawin deui aya aing padahal ieu teh lobaan awewe tapi eta aya lalaki nu puyang neangan dikang goblok poe kate teh nokol kitu ngaranna ai aki-aki kawin deui nyandung ai nyana encan deui eta teh lain masalah laku teu laku na poe kate poe kate awewe ge kitu kene batur geus kawin deui nyana encan kene poe katena Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bainama ana naimun baina rajulaini iz atani al-hadid. Dipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci, anu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan agengna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in asbat tabi'in, al-mukarramun para alimil ulama, para asatid, wabil khusus kasalah saurang zuriat Rasul nu teu asing deui di kalangan berbagai kalangan, terutama di kalangan pengusaha, leuwih-leuwih di kalangan preman, nyaeta Al-Habib Abdur Razak khariqun lil adat. Mudah-mudahan ku kehadiranana anjeunna di tengah-tengah masjid ieu aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pinuh ku kucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oge ka Kiai Haji Jundan di Cikande, Provinsi Banten, lewat Tangerang setik, tungtung Tangerang lah. Alhamdulillah anjeunna parantos hadir di tengah-tengah urang.
kalayan lungsur mana lungsur gali ibar mana nyampe ke tausiah nakaulah. Mudah-mudahan anjeunna dipasihan kakiatan ku Allah Subhanahu wa taala. Urang doakeun sakali deui mudah-mudahan dipasihan kakiatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Para qori eta pesta asing deui Haji Mansuro terakhir Al-Ustaz Badrul Wasi, mudah-mudahan ku ayana dibacakeun Al-Qur'anul Karim urang bisa nuturkeun hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Segenap para panitia penyelenggara PHBI yakni Isra wal Mi'raj junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu kusim kuring dimulyakeun. Terutama Bapak Bupati Kabupaten Tangerang, Bapak Ismet Iskandar anu diwakili ku Bapak Kesra baheula mah kuarima jadi dina mental anu haju kurang mentalnya na. Alhamdulillahirabbil alamin hadir di tengah-tengah urang. Mudah-mudahan ku ayana nyana hadir di dieu mentalna jadi teger. Tambah semangat mentalna sehingga nyana ngadidik mentalna benar-benar terima setelah yana teruji di Al-Istiqlaliyah. Dina wengi ieu alhamdulillahirabbil alamin acara tahunan nu biasana diselenggarakan sederhana khusus ku masyarakat Sukamantri selama aya almarhum Abah Kula. Kabelah dieuna kita diondang teu naon makin rada ngagedean ge nu hadirna ari konsumsi nama meota. Tapi lain teu maksud ngayakeun konsumsi lantaran konsumsina disundatan. Khusus dek ngajamu Habib Rozak doang. Tesakna jangan bangun masjid. Nu mantak kajeun urang mah teu dahar ge Habib Rozak bae kena gupak habak. Alhamdulillahirabbil alamin nu padahal sim kuring mah geus direncanakeun khusus sim kuring umumna ahli Sukamantri lantaran geus ngundang dua mubaleg atuh moal nyarita moal mere tausiah. Tapi barang tadi diharewos saetik mah kudu bae. Ya, atuh berarti saetik bae deui ya tuh. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nu direncanakeun ku urang takziman wa takriman. Ngagungkeun ngamulyakeun kajungjunan nu dina bulan ieu bertepatan bulan Rajab aya hiji sejarah anu luar biasa. Lain bae di Indonesia bahkan di mancanegara peringatan Isra dikembangkeun, diramekeun. Di tengah-tengah ngaramekeun
peringatan-peringatan Maulid, Isra jeung sajabana loba kelompok-kelompok anu mengkat mengantikeun kana Maulidan jeung Rajaban. Terutama di Indonesia ayeuna geus kadenge bae ku ceuli urang nu ngabid'ahkeun nu ngaharamkeun dengan berbagai alasan nu dikucurkeun ti Saudi Arabia ka dieu. Nah iyalah nu mentak haju kulas semangatna timbul deui yu urang Rajaban terdorong ku tegoran-tegoran masyarakat sebab kahareup bakalna ieu nu ngalarang perayaan Maulidan jeung Rajaban bakal nampak. Sebab geus dikondisikeun modalna ti Saudi Arabia melalui organisasi jeung partai. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu can nyaho kula moal kamere nyaho partai mana anu didanai ku Saudi Arabia nu di jerona ngaharamkeun jeung ngabid'ahkeun Maulidan jeung Rajaban ke bakal nampak. Mantak memeh eta nampak urang gedekeun sakaligus urang nyieun partai. Partaina lain P3, lain Golkar, lain PDI, lain TKB, partai Muludan. Kan KPU-na gitu narima ya. Tutup. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama nuku kurarek disampaikan ka Bapak Bupati, rasa terima kasih anu mendalam. Walaupun di mata orang Cikupa Pak Ismet jore lantaran jalan gajrug-gajrugan. Di mata orang Mauk jore Pak Ismet lantaran jalana luar biasa hampir sarua jeung laut. Di mata orang Pabuaran Makomo datang ka dieu ge mun teu bari sahiber mah teu bisa. Tapi di mata orang Cilongok Ismet adalah Ismet. Jelek atau baik bupati kita yang telah memindahkan gardu. Jelek atau baik bupati kita yang pernah memindahkan gardu dengan cepat dari pojok sana ke sini. Pemindahannya kurang efektif. Naon sababna? Saat eta eueuh jalan alternatif nu itu jeung belum ada jalan ini. Jadi tergesa-gesa planningna diatur ku sekretarisna Amin Rais. Jadi kurang bagus. Barang jadi eta gardu di dinya tah pas pisan horeng pintu hek. Jadi lamun ningali pas lawang aya gardu atuh tidak etis, mending kuburan sekolah mah di dinya. Daripada gardu mah kuburan mah teu bahaya, paling ge jurig ieu mah pan ngabeledug. Mendingan jurig tanu kaluar, mending ngabeledug coba hayo. Mending jurig kan? Asa emang potongan jurig kabeh. Nah, sekalian aya wakil bupati, saya pribadi panitia masjid Desa Sukamantri khususnya umumnya yang sangat peduli terhadap lingkungan di sini dengan pemindahan yang kurang efektif disadari bahwa ini adalah kesalahan kami. Tolong sampaikan ke Bapak Bupati pindah ke deui. Gitu. Catet eta sebab kacamatna teu hadir sieun ye. Camat anyar teu hadir. Aya eueuh kan? Kemudian Kapolsek anyar teu hadir. Kemudian mana deui nu teu hadir? Ya dan Rabil teu hadir walaupun jelas mah ai di luar mah aya. Aya kege muncul pas dahar pasti. Masalah sih. Masalah hanya kebetulan iya aya putusan Pak Bupati secara formil
dicatat, direkam. Iya bukan suara saya, tapi suara masyarakat yang dikeluarkan melalui saya. Jadi sekali deui ka Bupati lamun hayang langgeng jadi bupati nanya nah. Teu kudu sabulan deui kudu pindah tanpa make oret-oret. Oret-oret eta permohonan cukup bae wakilna duaan namun henteu disampaikeun awas ngeunah. Yang pertama. Yang kedua, sangat terima kasih kepada Bapak Bupati yang tanpa oret-oret, cuma sekedar bisik-bisik, permohonan jalan telah dilaksanakan secara optimal. Mulai dari naon gitu ngaranna pengurugan sampai pengerasan dan sekarang sudah di hotmix, dicor. Bahkan aya tambahan ka dieu. Barang pemborong nadek balik ke Jaka Kula Pak Kiai 2 hari lagi selesai. Saya mohon pamit bisi Pak Kiai keur eueuh. Ulah wae kula can anggeus. Udah Pak Kiai udah selesai tinggal nunggu dicor kering. Enca, mana deui? Ieu pangecorkeun ka dinya. Sakjana tahu aja eueuh anggaranana, eueuh aya pangecorkeun. Sakjana tunggu ABT duit ABT-na jang ente, kuari mah tiheulakeun. LEDet dipangecorkeun dunyana. Ya, tetap terima kasih nama atuh ka Bupati jeung ka pelaksana. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Cek ulah aja bupati mah teu pantes jadi bupati. Teu pantes ja paismet mah, neuleudeuganana nya mah gubernur. Beneran ja? Le bupati mah rozak lah, berozak. Kira mah kuduna jadi gubernur. Neuleut tanjagna, kepinteranana jeung segala rupana nyana pas jadi gubernur. Entak sabenerna mah eta gubernur nu konde teh sakara. Ibatut mending ganti bae ku Pak Ismet. Lah kadengen ku atuh mah enak aja lu. Gua berapa miliar habisnya. Saya sebodoh salaria tuh lah. Eta kahiji. Nomor kedua malam ieu urang rek nyaritakeun ta'ajub. Ta'ajub eta lamun dina alfiyah mah disebutkeun idraku umurin goribah khafiyatis sabab. Manggihan perkara anu aneh anu samar can kanyahoan sabab. Heran cek bahasa urang mah, cek bahasa Arab mah ta'ajub. Barang asup ka dieu lembur Cilongok aya masjid nu sakieu megahna heran. Heran amat sia eta masjid gede amat jeung megah can kanyahoan sababna. Ta eta ngaranna ta'ajub nu kos kitu. Barang geus nyaho mah sababna iza zahara sabab baqalal ajab. Tanyakeun emang eta nyieun masjid gede kitu jeung mahal kitu nang ti mana modalna? Oh, lain nang ti sasaha. Modalna ieu eueuh nang ti pamarentahan. Bupati ge teh nyumbang. Camat henteu. Komo ka polsek henteu we bakana. Eueuh nu nyumbang. Emang diulah tanah ulah ku kula. Pak Bupati geus gabisiki ka kula pertama dek mere 500 juta untuk masjid jangan. Kula ulah terus terang. Pak Bupati mau urusan jalan beta bidang Pak Bupati, masih bidang kula. Oh nyana ge henteu aya. Matak nyana urusan jalan. Kula urusan masjid. Jadi ieu hasil musyawarah masyarakat Kampung Cilongok. Setelah musyawarah kemudian dilaksanakeun, dipasrahkeun ka Gusti Allah. Kula nu Allah, masyarakat nu Allah, dititah ku Allah, nyanggakeun ka Allah. Wujudlah sampai saat ieu di 80% menelan biaya 4 miliar leuwih. Alhamdulillahirabbil alamin. Jerona ieu masjid perlu diketahui 1000 meter.
Jadi lamun arasuk ngajajar neta adalah muat 2000. Luhur berarti 2000. Eta renggang berarti 4000 atas bawah. Eta kercarita renggang. Jadi lamun dirapetkeun asuk bangsa 5000. Lantaran lolobana emang sok hayang rarapet bae mentak dirapetkeun. Lamun teu rapet teu bagus. Nah, hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ta'ajub. Barang-barang ningali aya jelema di tengah-tengah loba jelema, awewe loba, aya we nu geulis, hiji bae. Main terang luar biasa, masya Allah. Ai itu si juri ke setan udah. Ta'ajub garana. Ketika ta'ajub aya babacaanna maca subhanallah. Munduran manggih nu geulis subhanallah walhamdulillah masya Allah. Ka eta paranti ta'ajub. Lamun aya jelema naik motor kenceng jasa set melebihi kapasitas. Ta'ajub teh garana subhanallah walhamdulillah. Ka eta paranti heran teh subhanallah. Setiap manggih nu aneh-aneh geus teh bacakeun naon? Subhanallah walhamdulillah. Eta lalagaan leutik mah dibacana. Tapi lamun ditimbang ke Kangjeng Nabi kalimatani khafifatani. Dua kalimat enteng ala lisan dibacana subhanallah walhamdulillah tapi saqilatani fil mizan. Berat ditimbangna. Lamun ditimbang dunia sabelah jeung subhanallah walhamdulillah sabelah beratan subhanallah walhamdulillah. Lain lalagaan. Nu mantap ku berat-beratna tilok dibaca. Berat. Mulai kuari mun manggih nu aneh baca subhanallah walhamdulillah. Hiji. Gitu bae guys, lamun urang manggih nu aneh naon bae? Subhanallah walhamdulillah. Entak aya kiai naik angkot. Barang naik angkot pahareup-hareup jeung si mbak make rok mini. Aneh kan bagi kiai mah, cek nya subhanallah. Cak nu saurang alhamdulillah. Teu salah eta ngan salah nerapkeun. Teu salah ngan salah nerapkeun. Ai dinu kitu-kitu teh mah tulah alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi telah pulang si Mbah ke rahmatullah. Nailah subhanallah. Lumantak lamun urang nyaritakeun Kangjeng Nabi piluh ku subhanallah. Sebab ayat 10 keajaiban di Kangjeng Nabi nu teu pernah aya di salian Kangjeng Nabi. Anu dinazomkeun ku Syekh Nawawi lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa matasa aba aslan fi madad minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad naisat wala yurazilluhu fi samti zufatani dan selanjutnya mun ku urang dihartikeun saeutik bae lam yahtalim qattu Kangjeng Nabi teu pernah ngimpi baseuh teu pernah ngimpi jima teu pernah Kangjeng Nabi mah maksum Kangjeng Nabi mah salila hirupna teu pernah ngimpi jima Kangjeng Nabi mah komusna urang mah aya ngimpi jima malah lamun teh mah resepnya saka awewe sok nanya ka kiai kok ulah dia nu nanya kiai aya jampena naon karanti ngimpi siap nanya ke nu kitu aduh sopan biasa murid nanya ke hayang ngimpi ka Habib Rojak bae tah mah tapi aya babacaan ditulis urang wasyamsi waduhaha wal laili wasyamsi waduhaha wal laili wal qamari wasamti wa duhaha wal qamari idza taraha. Jadi tah sakitu bae tulisna. Ditulis deui di handapna ditulis wattini wa zaituni wa turi sinin.
Terus tulis teh di handapna. Walaili idza yaghsha. Bangsa lael-lael gitu tah. Walaili idza yaghsha. Di handapna kan nu moal dibere nu di handapna. Eta nu mahalna tah. Tulis we ku urang di leungeun atawa dina kertas. Urang bacakeun, urang hayang ngimpi jeung saha. Ya Allah ya Rabbi mari saha. Jadi bupati henteu nya namanya ngimpi wae jeung aing. Tiupkeun foten dan handapun anggal. Beuh ujianna. Ngan moal didikeun ilmu kos kitu mah. Moal kajen ku kumaha ge. Geus dipasrahkeun kabeh ka Habib Rozak. Kanjeng Nabi teu pernah ngimpi jima. Lam yasalim qatu tahamut lakon abadat sapanjangna masa. Wa matasa aba aslan fi mada zamadi. Teu pernah helai Kanjeng Nabi mah. Sugan Kanjeng Nabi kaciri, wah, teu pernah. Teu pernah hamuai Kanjeng Nabi mah tina salawasa masa teu pernah wae kajen kukumaha ge. Urang mah urang dek dieu. Rundutan, wah. Kanjeng Nabi teh nu mantak patut dibacakeun subhanallah minhu dawabu falam tahrub. Ka Kanjeng Nabi satu hewan teu pernah ngejat lumpat teu pernah. Kanjeng Nabi panggih jeung mau mendek assalamualaikum ya Rasulullah. Kanjeng pendak sareng gajah mendek assalamualaikum ya Rasulullah. Kanjeng panggih jeung ucing mendek assalamualaikum ya Rasulullah. Coba Haji Pendi mun kapanggih jeung Meng. Dijauh kene Gus. Oh. Sebab naon ucing ge nyahoeun, Haji Pendi sok netrok aing caknya. Minhu dawabu alam tahu. Wa ma waqa'at zubabatun teu pernah kaentepan ku sireum, teu pernah kaentepan ku laleur, teu pernah kaentepan ku pite, teu pernah kaentepan ku rambetu. Nu sok nyakit teh naon? Nyamuk teu pernah. Teu pernah Kanjeng Nabi mah teu daekeun atuh bangsa nyamuk laleur lantaran Kanjeng mah diciptakeun tina nur Allah. Neuk kumaha nyakita tuh. Neuk kumaha nyatu teh moal bisa. Eueuh Kanjeng Nabi katerapan ku laleur kaentepan ku laleur teu aya Kanjeng Nabi mah. Lantaran laleur daek eunteup teh kanu babauan di jero awak urang aya nu bau. Leuheung lalaki mah nu awewe mah 2 kali bauna. Nu mentak loba laleur. Tuh, Masya Allah. Nah iyalah, nu mantak patut ka Kanjeng Nabi mas subhanallah. Masya Allah. Bi khalqihi ka'amamin. Pungkur Kanjeng Nabi sami sareng payun. Kanjeng Nabi mah teu kedah ningali kieu ka pangker teh, da katingali ku Kanjeng mah aya saha di tukang teh apaleun. Ini mangsa Kanjeng Nabi keur salat berjamaah, aya Abu Hurairah sumping. Abu Hurairah teh kurang, ngajajarna kurang lempeng. Ka Kanjeng Nabi, "Hai Abu Hurairah, di hareup aya nu lawong." Asup ka nyahoan ku Kanjeng Nabi. Masyaallah. Asup Abu Hurairah, jajaran nu tukang masih kurang lempeng. Jajaran setelah Abu Hurairah lempengkeun. Masyaallah. Nu baca Kanjeng Nabi mah subhanallah. Ya khalfihi ka'amamin ru'yatun tabatat. Wala yurazilluhu isamsi zufatani. Kanjeng di mana mapah kasorot ku sinar panon poe eueuh kalangkangan. Naon nu dik di kalangkangan da Kanjeng mah nur. Eleh nur panon poe ku nur Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah Kanjeng Nabi. Wa qalbuhu lam yanam. Hatena teu pernah sare, teu pernah kulem. Wal ainu qad laisat, padahal mata mah rajin nundutan. Kanjeng ge aya nundutan mah biasa, da Kanjeng ge basarun, tapi walaisa kal basar. Beda jeung manusia biasa. Nu mantak lagu nundutan bae kulem bae Kanjeng Nabi. Tapi sanajan soca ieu kulem, soca ieu nundutan, manahna teu pernah nundutan. Apaleun bae. Urang mah sabalikna, mata beunta molotot, hate molor. Maka Kanjeng mas subhanallah qalbuhu lam yanam wal ainu qad naisat wala yura asruhu.
teu pernah katingali tapak kanjeun kahampangan, kanjeun kaberatan teh muka bumi teh beres kaberatan, beres kahampangan nutup deui. Teu pernah sejarah eueuh sejarahna kanjeun tilas kaberatan sareng kahampanganna katingali. Eueuh ti dituna kanjeun mah maksum. Tanyakeun ka si Musodek. Ternyata kan ngaku nabi, coba modal apa henteu? Asana sok gede kieu bisa. Nah, lamun aya jelema anu ngaku nabi, heukeun ku urang, heukeun. Kan dia cak urang dia. Yang ngaku nabi bener, ngising coba sia. Aya tayan lo. Memastikan aya tayan, teu percaya aing mah gitu. Panya, aya nabi ngising. Oh di ditu na wali ge geus jarang ngising, atuh komo nabi. Masya Allah, kanjeng Nabi mas subhanallah, ya Allah ya Rabbi, Masya Allah, indah kanjeng Nabi. Katsahu qad alata kauman iza jalasu. Di mana cali kanjeng Nabi yuna ngaluhuran di balerea. Mun aya deui leuwih luhur deui kanjeng, tapi stabil kanjeng. Di mana cali teh pangluhurna bae, subhanallah. Katsahu qad alata kauman iza jalasu. Indal wiladati sik ya zabi muhtatani kanjeng begitu bro ke alam dunia parantos disepitan langsung ku Gusti Allah subhanahu iyalah subhanahu numantak dina Al-Quran dijelaskan subhanalladzi asra maha suci Allah anu parantos kaberangkatkeun di abdihi ka hambana nu ngaran kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lailati peuting geus dicaritakeun ta'ajub aneh nu mantak dina Al-Qur'an ge make bahasa subhanallazi lazi sote isi mausul isina masdukna da allazi teh isi mausul min syagil umum geus aya masdukna adalah kanjeng Nabi Allah subhanallazi sarua jeung subhanallah maha suci Allah nu parantos ngaberangkatkeun ka seorang hambana zahiran wa batinan awak jeung jasadna awak jasad jeung ruhna diberangkatkeun ku Gusti Allah ti peuting berangkatna ka mana ti mana minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wajib urang kudu percaya lantaran eta nas Al-Qur'an mun di lingkungan ieu di luarin ieu di mana bae aya nu teu percaya ka lemah pulang anting jadi bae 5 tanya deui ku kanjeng bari sabaraha 5 naik deui 5 ge ulah moal kuat teuy kudu sabaraha tuh pokona mah tadi diskon deui lah diskon deui duh jakang jeung isina tuh ih pulang balik bae bogeus 5 atuh sabaraha moal amal 5 geus sakieu mah geus pasrah bae henteu teh kanjeng Nabi mah balik deui moal teh kanjeng Nabi Muhammad isi di balik deui mah lantaran teh kanjeng teh Gusti kieu cenah 050 dikurangi menjadi 5 ngan umat kanjeng Nabi mah bi asri amsalihah hiji dibayar 10 berarti 5 kali 10 50 geus 5 sarua jeung 50 geus lah kusa kajian kukuman ke ditarima bae. Mau kuatin sia ge coba ge di Cikupa di pondok bakal loba ge nutu salat. Mainnya ge coba ge. Bener. Kuari aduh Allah ya Rabbi. Gusti. Tas asar lain di majlis asar naga henteu. Kapuri berduyun-duyun. Barang ditanya di puri asar jam 5. Sia geus salat. Henteu. Kurang mana tuh sia? Pondok. Ya bener ya kanjeng Nabi Musa nyawa. Wah saya jeung Haji Pendi. Atuh tadi bareng ka jeung Haji Pendi teh salat. Ya. 5 dia teu kuat Gusti Allah. Tapi urang mah alhamdulillahirabbil alhamdulillah urang kuari boga oleh-oleh Isra Mi'raj hasilna salat 5 waktu. Masih seperempat jam. Ke jam 12. Begitu datang kanjeng langsung kanjeng salib di batu lamun pernah ke Mekah kabayang Masjidil Haram Maulid Nabi Babus Salam ieu di dia aya batu calik kanjeng di dinya subuh insyaallah begitu calik cak pikiran kanjeng
aing titah nyampaikan Isra Mi'raj berikut oleh-olehna salat sedangkeun ieu nu iman saeutikan asana moal percayain aing berangkat ke Masjidil Haram terus naik ke Sidratil Muntaha kemudian dengan 2 jam asana lah moal percayain keur ngalamun kitu jo Abu Jahal CS mad kernaon mad pugu ieu itu aya anu dilamun bangun pusing amat bad nyata eta wajalaka deui ilaihi calik diuk itulah calik diuk Abu Jahal gigireun Kanjeung nanya bangun puyang amat ya aya naon sih pugu tadi kula betes diisrokeun ku Gusti Isra minaina di mana ila ain ka mana di dieu di Masjidil Haram tapi ka Masjidil Aqsa ajo di Masjidil Aqsa naik ka luhur ka Sidratil Muntaha maneh diisrokeun peuting ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa kemudian naik ka luhur langit haji subuh-subuh pari geus aya di dieu berani teu ngomong kos kitu kama hadastani ilaya lamun ka kula naon kitu karena ngundang umat sekitar Mekah ieu ayo eta Abu Jahal giat luar biasa ya bani sakit ya bani lu'ay ya bani Ka'ab talau kadarieu aya nu edan ngomong ya kadaya darata gog geus darariu kabeh simpul aya nu geus nundutan segala geus nelanjem segala cek Abu Jahal mad jelema geus loba caritakeun kumaha hadis kama haddastani caritakeun sakumaha nu kumaha caritakeun ka kaula aya caritakeun Kangjeng tina batu langsung tatih dulur-dulur wahai Bani Ka'ab kaum-kaum Quraisy nu aya di dieu nu haladir di dieu kaula tadi peting kasih isrokeun ku Gusti Allah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa di Masjidil Aqsa kula naik ka Sidratil Muntaha kemudian kubailal fajri kula geus aya di dieu eta urang Mekah aya nu kieu bae ada Muhammad Isra aya nu kieu bae percaya eta berbagai tingkah manusia saat eta Kanjeng Nabi nyeri luar biasa nyeri Kanjeng Nabi ieu teh kan rasul ieu teh dibere wahyu tapi ketika dakwah teu langsung gegeraan ditarima ku jelema nu mantak urang ge lamun dakwah teh tenang wae kajeun encan ditita balik pak ulah kabalik heulanan terus bae heulanan urang mah encan dibadugan, encan ditimpugan, encan diciduhan, encan dihina, kakara saya nu ngomong kieu doang. Tersepen kala jelema ngadengekeun sia. Terus kumaha aing moal deui. Ulah kitu ai dakwah mah terus. Meresep teu teresep sabaraha sia. Yang penting aing mah nyampaikeun. Kitu kuduna. Kakakarak mantep Kanjeng Nabi kan gitu. Sanggeusna teu percayaeun teh. Ayeuna mah kieu lah, Ahmad. Cek Abu Jahal jeung tokoh-tokoh nu sajana muncul Mut'im bin Adai. Cek Mut'im bin Adai aing mah memeh kajadian ieu mah ieu. Berita-berita maneh teh ieu teu sabaraha, teu percaya mah teu percaya bae ngan teu sabaraha tapi kajadian ieu mah waduh aing mah geus luar biasa teu percayana ge teu percayana deui. Cak Mut'im bin Adai mantak langsung Mut'im teu kebal paeh kafir. Teu percayain dah. Abu Jahal nanya ke Abu Bakar, naon? Mana percaya? Cek Abu Bakar leuwih ti ieu tentang khabaris sama berita-berita langit. Leuwih ti ieu ba'idun min hada. Kula percaya. Leuwih tibatan ieu ge percaya kula mah. Tah nu mantak Abu Bakar boga gelar Siddiq. Lantaran baturkan kahartieun nyana mah geus ngeubenerkeun. Nu matak riweuh atuh lantaran di luar konstatir, di luar jangkauan manusia. Khariqun lil adat, teu kahartieun harita Kanjeng Nabi ngalalakon ka ditu, teu kahartieun dibenerkeun ku Sayyidina Abu Bakar. Sekitar Mekah 99,9 teu percaya. Nu matak dijejeleh Kanjeng Nabi, dijejeleh Abu Bakar.
percis kos dijejelehna Gus Dur kuari. Gus Dur dijejeleh lantaran teu kaharti. Tenang we Gus Dur. Gus, di Lampung ada yang ngaku nabi. Ya gak apa-apa. Eta ku enteng ngomong. Nanti juga ada lagi. Kalem be Gus Dur. Gus, sholat diterjemah boleh enggak? Ya enggak apa-apa. Diterjemah daripada enggak sholat. Eta kan jawaban teu ilmiah, eta cek budak kuari mah. Teu ilmiah, eta jawaban padu. Tapi jadi tantangan besar. Tapi kalem bae. Tuarapan kiai ka imah Gus Dur kabeh tentang sholat diterjemah. Cek Gus Dur teh buka dulu itu kitabnya cek Gus Dur teh. Coba diusul fikih, dipikir-pikir. Yang jelas Gus, enggak asah kalau diterjemah. Kan sholat itu dari Allah. Shollu kama ra'aitumuni usolli kata Kanjeng Nabi. Berarti kan harus sesuai bacaan-bacaannya juga. Iya, bagi yang bisa, bagi yang nggak bisa kan terjemah ya nggak apa-apa. Jago Gus Dur emang kumaha gitu. Mun aya Cina asup Islam kuarieu. Can maca Quran can bisa. Pan eta salatna make terjemah. Atawa lamun mau terjemah cicing salobana Fatihah bae atawa maca bacaan salian Fatihah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Coba atuh Gus Dur teh ya Gus Dur hartina loba nu teu kahartina tah seperti eta Abu Bakar Siddiq ngabenerkeun Kangjeng Nabi teu kahartieun tah. Tapi terus Kangjeng Nabi didesak ku manusia saat eta. Mat, kuari kieu lah. Lamun bener-bener maneh ka Masjidil Aqsa, keun heula ka luhur langit mah. Kuari hayang nyaho heula Masjidil Aqsa ka gigireun belah ditun aya naon, gigireun belah dieuna aya naon, lawang Masjidil Aqsa aya sabaraha, jarak di Masjidil Aqsa ka gunung sabaraha. Hayo. Ditataan ku Kangjeng Nabi. Belah kiri Masjidil Aqsa aya tangkal korma, belah kanan kitu kene hareupna kitu kene belah tukang disipatan. Kemudian jarak antara Masjidil Aqsa gunung kira-kira sekian meter. Lawang cek manusia cek masyarakat lawangna eta tara coba. Lawangna dihitung ku Kangjeng Nabi 1 2 3 lantaran teu konsentrasi kan Kangjeng waktu diisrokeun teh teu ngitungan lawang kan. Terhitung pan, orang ge lamun nganjang pan dilok hitungan lawang. Ilok atuh malah lawang hareup teu nyaho. Lolobana lawang tukang kan. Ai arosok manyarahoan pugu. Tah, Kangjeng kebingungan di dinya. Masyaallah cak Kangjeng subhanallah, subhanallah. Wah, asana teter ieu. Lawang pan teu nyaho. Sedeukeut di desa sabaraha lawangna? Ayo cepat. Masya Allah kersaning Gusti Masjidil Haram ku Gusti Allah Masjidil Aqsa ku Gusti Allah dideketkeun di payuneun Kangjeng. Allah karim. Kangjeng bungahna luar biasa. Cak Kangjeng lawang Masjidil Aqsa belah kanan 1 2 3, belah hareup 1 2 3, belah kiri 1 2 3, kemudian belah anuna aya dihitung kabeh persis atuh kadeuleuh jigana. Cak anu geus ka Masjidil Aqsa ya bener cerita Muhammad. Bener jasa sama temis selesai 3 acat. Masya Allah didelekeun masjid. Atuh ulah-ulah Masjidil Aqsa dikahareukeun Kangjeng Nabi ge sakicep atuh ka Masjidil Aqsa. Ti Masjidil Aqsa ka luhur sakicep pun cara sakicep mah tuh babai. Ulah sagede Kangjeng. Waliullah kuari ieu mah kuari teu kudu baheula kuari. Masih loba keneh. Anu dideket-deketkeun ku Gusti disebut ilmu poi. Aya inget waktu almarhum abah kula Muriang parah luar biasa. Kemudian aya Habib Toha almarhum datang ngendong. Cek Habib Toha, saya akan buatkan obat. Habib bahkan teu puguh nyeun obatna nya. Apa Habib obatnya? Kecap. Habib Toha tuh kecap. Sama apa namanya kecap sama cuka, cuman harus pakai jeruk nipis. Ini jeruk nipisna zaman ya Bang Haji Acing nyahoeun meureun jeruk ka Tanabang ka Serang kabeh neangan jeruk nipis saat eta sulit jeruk nipis. Hese lah jeruk nipis.
Di Teangan, Serang, Pandeglang, Tangerang, ka Jakarta, eueuh tah harita jeruk nipis dikerahkeun santri. Kunaon tuh? Ya besok aja si Habib tuh ada. Besok bener tas subuh teh mawa 3 eta jeruk nipis masih keneh nyaklakan keneh. Naonna kana? Getahna aya daunan hiji dibawa. Nih, yang kemarin obat tinggal digituin aja jeruk nipisnya. Ini Bib dari mana? Ana dari Irak katanya. Sanggeunahna bae ngomong dari Irak. Wallahu a'lam di mana nu jelas bener dideketkeun tangkal jeruk nipis teh cokot diramu punyana. Sahiji kecap sabotol, kemudian dicukahan, di jeruk nipisan, dibaca-bacaan punyana. Minum nih. Kalau habis ente sembuh, kalau gak sembuh ya mati cenah. Macam-macam Habib itu emang kok kitu potongan Habib mah. Tiba heula. Unik Habib mah emang. Ya nama kudu di museum kan emang. Diinum tak almarhum lak bari ucapan ku Habib Toha. Masya Allah dengan cepat eta asma hilang. Ya Allah ya Rabbi. Terus jalan memang ngagodaan bae Toha mah ka Abah teh ngagodaan ya cager. Alhasil cager we ngendong deui. Barang ngendong deui peuting teh peuting. Nyana lila di masjid, Abah mengaji di majelis, balik di masjid mawa korma. Saat eta lain cara kuari hese korma. Ana bawa korma. Dari mana we? Sebentar ana lari ke Mekah dulu. Coba eta deket jalan Mekah. Ya Allah, ya Rabbi. Habib Abbas siapa Habib Abbas? Habib Abbas mau naik sepeda baik. Nah, bari terus rojak naik sepeda. Ngan bedana Habib Abbas sepedana tilok dikompak-kompaknya nama. Endahan dibengker bae kana mah. Make karet. Habib Abbas almarhum, almaghfurlah. Nah, ceritanya diajak ziarah ku Habib Toha, Habib Alwi, kabehan ke arah Habib Ahmad. Bib, kita ziarah kemana? Keluar Batang. Duluan aja ke sono. Enggak, kita bareng-bareng. Habib kan senang bareng-bareng. Enggak, ini lagi repot dulu. Udah kita bareng-bareng ke sono. Kan jawaban naik mobil Austin kan. Duluan, ntar saya nyusul pakai sepeda. Mana bisa pakai sepeda bareng. Iya tuh, udah situ naik mobil, saya naik sepeda, kita balap yuk. Iya udah, balap sana. Eta mobil LS. Mobil LS, maju. Mobil seperti Allah doaku. Aduh, salah Habib Abbas lain letik-letik jelema. Tah, karar itu. Nu mantak sing ada, Habib masih ada. Ya Allah, ya Rabbi. Iji bangsa Habib Abbas diajak kan itu kemana? Ke Banten. Ku Habib Alwi, kita ke Banten. Enggak. Enggak, gitu sama-sama, cuman pengen dihadiahin sama Habib. Naik apa? Ya naik oplet katanya. Ada perempuannya. Banyak atuh ya, banyak juga saudara-saudara kita. Kagak. Udah duluan aja, ntar saya nungguin juga dari Banten. Naik apa? Ya naik sepeda saya. Geus lae dari tanah Ciheula naik oplet. Habib Abbas keur kerek we di Banten. Itu dararatan. Ini Habib Abbas berada di sini. Beb, bangun. Lama amat sih. Masya Allah. Etalah Habib eta. Lain Habib bae, sahabat lamun geus diangkat jadi wali, Banten dideketkeun Salengkah. Di Mekah Salengkah. Nu mantap besi di Cikupa aya nu teu Jumat ulah diantepkeun. Rantai. Ditanya sia teu Jumat, aing mah di Mekah buku Jumatna. Cabok. Nailah hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Geus mengarah kana kesucian batin. Tentuna Kangjeng Nabi diusulkeun ka Allah hirup-hirup, dilangsungkeun ka Gusti Allah henteu sembarangan. Di samping maksum boga kaajaiban nu tadi lam yahtalim qatuto, horeng Kangjeng Nabi mah awakna jeung ruhna teh suci. Lamun urang nyaritakeun awak urang jeung ruh beda. Ruh mah diciptakeun ti heula di alam arwah, urang mah terbuat tina taneuh pandeuri. Setelah orang diciptakan di rahmi ibu, kemudian ruh dicokot nu orang diasupkeun. Nah ieu roh nu aya di awak urang tersiksa di jero awak urang selama awak urang ieu pinuh ku nafsu. Maka roh sebenarnya mah henteu betaheun di jero awak urang eta. Nah ieulah
urang lamun nyaritakeun kesucian selanjutna lain saeutik waktu nu jelas roh urang bakal keluar ti awak urang bakal kembali deui ka hadrat Allah Subhanahu wa taala. Awak urang nama dikubur tapi tepat terjang selama hirup urang ialah anu bakal dihisab. Mangka sing hade nah mengarah kana kesucian Kangjeng teh gambaran, Kangjeng teh mirah, Kangjeng teh kaca. Kurang selaku umatna nu geus dijelaskeun ku Kangjeng al ulama warasatul anbiya. Nah ieu terus warasah-warasahna teh anu suci zahir jeung batinna. Cara nyucikeun batinna ieu aya metode, aya cara tersendiri. Digambar awak urang teh ku guru urang, panyakit-panyakitna dikanyahokeun, deuk belah mana heula nu diomean panyakit sehingga suci, tidak penyakit, lamun geus suci penyakit batinna, urang bakal hampang awak urang, lempang teh hampang. Lantaran nu gerak lain awak perasaan roh urang salat lain awak nu perasaan salat tapi roh, urang ngomong nu perasaan ngomong roh, zikir roh, lempang roh. Nu mantak engke ge aya tak Gusti hayang cepet apa hayang lambat ditawaran ku Gusti Allah. Lantaran roh mah bisa apung-apungan. Tah, tinggal urang nyaritakeun eta ye, beuki penting ye, mantap ye. Sugan teh balik urang haliber kabeh. Insyaallah asana ieu balik bakal haliber lantaran berkat. Nah, hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ieu urang ngahiji penceramah awal nyaritakeun hidayah, taufik jeung iman. Penceramah kedua Habib Rozak nyaritakeun carita asup ka sorga. Kula nyaritakeun perjalanan rek asup ka sorga. Perjalanan hirup urang kudu didasari ku taufik iman, taufik jeung hidayah. Kemudian melalui kesucian di akhirat urang bakal babarengan asup ka sorga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ieu urang ngahiji lantaran hartina papisah jeung paberencay. Kasalahan-kasalahan biasa manusia mah, tapi ulah dikembang biakeun. Ieu urang batasi kesalahan baik pribadi maupun urang jeung babaturan jeung tetangga, urang silih hampurakeun abeh urang maot, malakal mautna kasep di akhirat da urang babarengan jeung ahli-ahli Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanjeng Nabi man ahya awala lailatin min Rajab ahyallahu qalbahu idza matatil qulub sahajelema nu ngahirup-hirup awal bulan Rajab maka ku Gusti Allah bakal dihirupkeun hatena di saat batur pararae hatena. Tadi hate teh aya nu hirup, aya nu pae. Hirup hate caa, pae hate poe. Dai hirup mah hate teh ka adi bager bae, ka lanceuk bager, ka uwa, ka mamang eta ngaranna cang hate. Neuleuh anu ceuri ku urang digerokeun ka dieu. Ya kunaon ceuri? Ulah yang jajan. Ieu. Tong budak leutik ieu cukup ku 1.000 2.000 aya deui lurana kolotan ngalamun bae sia kunaon ngalamun bae hayang kawin dikawinkeun wae sia eta cang hate nu kitu ngaranna lain kieu sia kunaon teh ngalamun bae ku hayang kawin sia geus usahakeun ca geus usaha hayang kawin tolong si sia mah goblok usaha heula tuh ulah ka hayang kawin eta datang ka imah nanya kieu aing lain dibere jalan kadanan bere anak nama dan dicarekan nya ngadoakeun teu bagus tek paeh ka Pak Haji wae hate mah aja doana gitu bagus bantu batur ya eta doa jadi cang hate mengenai dagang modal leutik ai cang hate mah aing boga modal 100.000 dagang naon ieu coba ieu dagang bari seuri nya nana yes, cokot tai sumur, bulan, teuneun dihareup. Mareuli jaga wah, tina 100.000 jadi 200.000. Isukna rada diuyahan teh terus dagang ditu gagedean eta cang hate ngaranna. Ai cepet hate mah boga duit 10 juta atau 100 juta aing dagang naon ieu.
dagang endog cekeun teh atuh besi tabrakan ajur kabeh asana rugi cenah cekeun aing ieu duh dagang piring gitu keneh kumaha nya si dagang-dagangna poe kate tapi nu kos kitu ngaranna ta dagang we hese dagang we hese tak bae deuk kawin ge mani hararese ya teh poe kate ngaranna batur geus gawin deui aya aing can padahal ieu teh lobaan awewe tapi eta aya lalaki nu puyang neangan dikang goblok poe kate teh nu kos kitu ngaranna ai aki-aki kawin deui nyandung ai nyana encan deui eta teh lain masalah laku teh lakuna poe kate awe ge kitu kene batur geus kawin deui nyana encan kene poe katena coba lamun caang masalah lalaki hehe salah lalaki hehe tah teu riba eta eta ngaranna caang hate menang 2 bulan teh bawa ka grogol teh wah hehe bae mah tah saha jelema nu ngahirup-hirup awal bulan Rajab ku cara kumaha ngahirup-hirup teh ku cara tobat ka Gusti Allah lobakeun maca sholawat malam Senin teh eta atawa salat sunah mutlak salat hajat sare heula atuh salat tahajud maca Quran silakeun nu bagus mah ulah sare ta sapenting eta mah sapoe teh malam Senin mah ulah sare geus pokona mah setel TV nonton bola geus tarolo eta goblok inget ka pae aki-aki nonton bola tolol masyaallah ayana geus bau kuburan malah kos kitu nanaonna dibebenjokeun ku juri ku setan urang teh maning maca Quran maca sholawat jangan teu nyaho kitu ge teuh masalahnya hona tambah rupek malah teu mendingan ge malam Senin siap sajadah amparkeun set urangna langsung bebersih cekelan tasbih langsung diu tungkul udang-udang subuh Masya Allah saya urang gitu naon ngaranna laksanakeun ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaum nunggu salat malayana lain lalagan cak Kangjeng Nabi man ahya saha jeleban ngahirup-hirup tafsiran aya loba bil amal sholih di antarana ku amal soleh. Amal soleh maca Quran, maca sholawat, zikir, salat ngan ari salat rogoibah dilaksanakeun ba'da maghrib sampai isya 20 rakaat ulang. Bid'ah sama kos kituna. Atau ku pepencitan khusus dipencit jam malam bulan Rajab aya di Arab mah di ditu ulah. Kecuali awabin biasa teh teh masalah ngan ngahajakeun salat raghaib mah ulah bid'ah kos kitu mah mun aya di lembur urang digeunggeurkeun ulangan urang mah ulah milu kos kitu lantaran aya khusus lamun urang ngaguguru tasawuf guguru thariqah aya khusus salat malam nisfu saban aya salat khususiyah malam hiji Rajab aya salat khusus ngan eta teh beunang dibejakeun ieu mah keur dongeng bae urang macan datang kadinya ulah milu ulah bae geus sebab urang mah kakarak ge ngalaksanakeun syariat ngatur kos kitu teh bid'ah tuh ulah gitu nya geus beurangna urang puasa pentingna urang hirup-hirup ku ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala puasana pohara jasa ganjaranana cek Kangjeng Nabi faman shoma minhu yauman imanan wa ihtisaban tawjaba alaihi ridwanallahil akbar sajelema nu puasa sapoe bae iman wa ihtisaban percaya jeung karena Allah ulah aya unsur-unsur nanaon eta boga ganjaranana Allah ngamistikeun merek ribu ka eta jelema nu puasa. Jadi urang menang karidoan pa ieu urang ngaji ge hayang menang ridho Allah.
Salat hayang menang ridho Allah, maca Quran hayang menang ridho Allah. Sebab jelema nu menang ridho Allah surga tah gitu bae. Atuh lamun urang salat bae Allah teh ridhoan mah tuh kana neraka. Nu diteangan teh ridho Allah tah puasa bulan Rajab sapoe Allah ridhoan jasa mun paes surga eta. Poe eta tah poe Senin puasa Rajab paes surga. Terus mudah-mudahan bae lah. Ya cenah doakeun bae ku kiai. Ngadakeun ge ridho. Nah, pada gedena ganjaranana sehingga urang mesti menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Lamun puasa 2 poe wa man shoma yaumaini, jelema puasa 2 poe dina bulan Rajab. Salasa berarti Senin jeung Salasa la yasiful wasifuna min ahli samai wal ardi ma lahu indallah minal karam. Boga karomah jeung kamulyaan sehingga ahli langit jeung ahli bumi hese nyebutkeun anak mulya-mulyana. Geus teu bisa dicaritakeun we jelema nu puasa bulan Rajab 2 poe, malaikat-malaikat geus hese nyipatanana, nyaritakeun anak, nyebutkeun anak mulya. Nah, sehingga geus teu bisa nyebutkeun ku kumaha. Bau mun datang ka teu puasa keneh mah tolol eta mah. Itu geus dicaritakeun dipropagandakeun ku Kanjeng Nabi seperti eta, urang masih keneh ngarokok keneh wae poe Salasa tolol tah mah geus. Tolol we pokona mah geus. Geus lamun kapanggih ieu nya ku bapak-bapak aya Ki Haji nutuk ngaji ka dieu poe Salasa ngarokok, sebut haji tolol tah mah. Berak nyanana menyebutkan teu puasa deui. Sia ge tolol deui, atuh urang mah perkumpulan tolol bae kan. Tolol jeung tolol. Ini propagandakeun ku Kanjeng Nabi urang awe kabita. Nu mantap dikitukeun ku Kanjeng Nabi lantaran nyahoeun di tahun 2010 mah jelema tak baroloon. Mun teu dibejakeun ku situ embung puasa, geus dibejakeun ge henteu. Eta propaganda abeh urang kabita tah rada tak nyai-nyayan jijah nya tuh pan kitu. Kitu DP-na cuma 300.000 jam murahnya. Kreditor yang enak. Urang katarik pan eta lantaran asa kahontal. Ieu ge luar biasa ieu. Jadi non kitu ngaranna ganjaranana. Tilu wa man shoma salasata ayyam, sajelema nu puasa 3 poe ufiya min kulli bala'i dunya wa 'adzabil akhirah wal junun wal juzam wal baras wa min fitnatid dajjal. Harajas. Sajelema nu puasa Rajab 3 poe bakalna leungitkeun balai dunia, siksa akhirat, moal diberi penyakit edan, moal diberi penyakit lepra, moal diberi penyakit lampang, moal diberi kakenaan ku fitnah dajjal. Berarti botol gede jasa ganjarana aman, urang mun puasa 3 poe dina bulan Rajab. Senin, Salasa, Rebo, ngenen karasa jero. Aya bae. Masya Allah. 3, 4, 5, 6. Pohara jasa ganjaranana. 7. Kanjeng Nabi wa man shoma sab'ata ayyamin, sajelema puasa 7 poe. Senin, Salasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu. 7 poe tak datang ka Minggu. Ieu kulikot alaihi sab'atu abwabi jahannam. Lawang jahannam anu 7 dikunci. Jang eta mah teu bisa atuh. Kurang hayang diasup tidak bisa. Misalnya nu puasa bulan Rajab 7 poe keukeuh hayang asup ka lawang neraka, cek malaikat tidak ada jalan bagimu. Wah, untuk masuk neraka. Jadi hese jasa tahu jadi dikunci atau digembok. Masya Allah, luar biasa. Des menteka bisa keneh bae ku puasa Rajab. Masya Allah, sama geus pamustungan cenah. Pamustungan. Paman shoma samaniyata ayyamin, sajelema nu puasa 8 poe futihat lahu samaniyatu abwabil jannah. Pintu surga nu 8 dibuka lebar-lebar. Eta geus dikieunna ku widadari.
Haji Pandi ka dieu. Haji ka dieu. Haji Ujang, Haji Ujang. Ayo ka dieu. Ieu cak bidadari geus dibukakeun jang anjeun. Lantaran maneh baheula teu puasa 8 perekan. Oh, ieu pintu surga lewat mana? Lewat mana? Ieu gerbang Citra, ieu gerbang PSD, ieu gerbang Puri. Silakan dek nu mana maneh. Tah urang geus boga kartuna. Asal asup tah didikeun. Geus kartu Rajab asal didikeun teh ka malaikat Ridwan. Kartu apa itu? Ini kartu Rajab ini mah ya, masuk. Geus sehat-sehat deui, geus sehat deui. Ya Allah ya Rabbi, berarti ieu urang puasa 8 poe ternyata meuli kartu jang asup ka surga. Bebas. Jadi aya kartu bebas ke di ditu di surga teh tah, aya kartu bebas. Di dulu ku ieu meunang asup ka mana bae. Masya Allah, 8 poe doang puasa cuma 8 poe urang asup surga bebas. Masih kena teu hayang kene mah goblok. Ya Allah ya Rabbi, geus kurang kumaha Kanjeng Nabi eta mere jalan ka surga. Wa man shoma 10 ayamin sahajal manu puasa 10 poe bulan Rajab lam yas'al minallahi syai'an illa atahu iyyahu. Lamun puasa 10 poe mun minta moal diengkekeun ge bae langsung ku Allah. Urang puasa 10 poe bulan Rajab, ya Allah ya Rabbi majukeun ieu warung abdi asana moal kebel deui ge tah haju menang duit teh kajual warung. Hasil maksud. Tah itu 10 poe pokoknya barang pertama naon bae. Nah, ieu kesempatan emas ya. Kesempatan emas besi teu kapanggih deui jeung bulan Rajab, puasa 10 poe menta ngan mentana geus bae urang mau ulah jelas sakira dunia. Loba ge bakal ditinggalkeun hiji menta dihampura dos eta bae. Kadua menta ilmu nu manfaat. Diberi ilmu atuh ku Allah teh geus ngeunaheun teh lamun urang geus diberi ilmu caang hate ku caang ilmu. Sebab al ilmu nurun. Ilmu teh cahaya lir teu beda jeung cahaya. Nurullah wa nurullah la yudda liman 'asa. Cahaya Allah ilmu moal dibikeun ka jelema nu sok nonton TV bae. Moal dibikeun ka jelema nu sok ngridit. Kiai kamari waktu teh ngridit cerdas barang ngridit pohoan hukula kata rajasa di wetan di kulon di kaler aya kiai tata dina cerdas barang ngridit cepet hatena itu nurullah ilmu Allah cabut wae cak Allah teh goblok sia dititipan ilmu pake ngridit tolol cak Allah cabut deui ku Gusti Allah cepet hatena coba ge kiai nu sok ngridit cak aing cepet bae kajian kukuman salat teh moal khusuk kerat celi anjing kajian kukuman aja aing ulah tuh eta dijabut cahaya Allah cabut naonan cek Allah tuh saya ilmu teu make ka ilmu aing 10 poe moal pati-pati menta kecuali diberi ku Gusti Allah tah nu hayang nyandung kesempatan guys. Asana tak puasa 10 poe, urang ngadoa bae ulah peutingna ka Gusti Allah yang nyandung ka 11 poena. Ujianana ditanya ku pamajikan. Ditanya bae pokona mah. Ai ka ditu mah nanya naon bae. Ya Allah ya Rabbi nya wa man shoma 15 yauman jelema nu puasa 15 poe Ghafarallahu ta'ala yunubahu ma taqaddama wa badalahu bisayatihi hasanat. Man zada Allahu ajr. Puasa 15 poe Allah ngahampurakeun sakabeh dosana. Muga tiheula dosa hampura Gusti Allah. Digantian dosa nu kagorengan ku kabagusan. Puasa 15 poe geus urang bersih sakumaha orok bae. Bersih atuh man zada Allah ajr jelema nu nambahan puasa 16 tambahan deui 17 tambahan deui 18 tambahan deui ngan nu bagus nama puasa Rajab mah 27 ulah
datang ka bulan besi tasabuh saliru jeung bulan Ramadan. Jadi 27 poe mundet leuwih lewat ke 31, 32 atau terus ka ditu. Nyambung ke bulan Ramadan oh masalah. Sambungkeun jadi Rajab puasa, bulan Syawal geus leutik awak. Itu Rajab coba puasa. Jadi kuru bulan jadi lebaran teh kuru. Tapi bukti dah puasa orang aja lain tambah kuru. Timbang memeh puasa aya 50 bulan awal 60. Lantaran bonteng suripan terus saja. Alabatan naon istiqomah jasa itu. Terus segala rupa sudah mau puasa teh kos gitu, jangan pindah dahar doa. Tadi dah berang jadi peti. Malah tadi 2 kali jadi 3. Tilok diaya-aya tuh puasa di diaya-aya. Nah, masalah. Ya, penting orang niat ibadah ka Gusti Allah Subhanahu. Sebab memang orang mau puasa gitu, puasa syariat. Tuh gitu. Sekanjeng Nabi wa man sholah sabi awal isrin. Dalam puasa 27. Min Rajab di bulan Rajab. Naima kutiba lahu syiamu sittina syahran. Ditulis kaya jelema boga ganjaran puasa 60 bulan. Genep 10 bulan. Lamun satahun teh aya 12 bulan. Lari berarti sabar tahun dan 30 bagi 12 berapa? 5 tahunan. Jadi kurang puasa 27 poe bulan Rajab sarua jeung puasa 5 tahun. Ya Allah, ya pohara jasanya. Iyalah orang babarengan puasa Senin urang ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah malam Seninna terus jeung malam-malam biasana terus urang ramekeun ibadah ka Gusti Mentaridona terutama berangna kurang puasa. Geus cekola mah aki-aki mah ya aki-aki nomor 50 60 dia kuari gara sapuan kamar. Pel. Sengitan. Terus amparkeun sajadah. Geus tasbih siapkeun bebeja ka pamajikan. Ieu kitu ieu, Pak, Bapak mah ieu sabulan Rajab ulah diganggunya deuk puasa. Geus pokona mah segala naon deuk ditinggalkeun deuk puasa. Jadi geus asal ta subuh ieu sudah keluar luar. Ieu keluar zohor asup deui keluar asar. Asana menang 27 poe berubah kulitnya putih. Alabatan potok lagi negeri aja. Tah eta nu bagus mah kos gitu. Ai geus kolot malah lelempangan jauh nu daek. Hayang kanu geuli satu anu daek omo tuh gablek duit mah anu daek atuh. Geus mending sadar diri bae babaturanna geus ulah jeung parawan, ulah jeung rangda, ulah jeung manusia, mendingan ge ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Geus menang 27 poe puasa ngadoa ka Allah Gusti, mun kira-kira ieu abdi geus bersih jasa dosa, geus mendingan paehan bae atuh Gusti. Geus teu kuat hirup di dunia. Kunaon emang hutang pada jasa. Malaikat kok gitu sama orang puasa kayak nyili Gusti. Ya Allah ya Rabbi itunya. Jadi gede jasa ganjaran puasa di bulan Rajab. Tekadkeun di jero hate. Yakinkeun ngazam pinuh kayakinan abdi Gusti saat tos terang ganjaran-ganjaran ibadah puasa di bulan Rajab ternyata gede jasa lewat pengajian asli na ti Kangjeng Nabi. Abdi percaya ka Kangjeng Nabi, abdi bade puasa sakumaha nu dijelaskeun dina pengajian 27 poe. Kitu tekadkeun. Tuh Kiai Cenah hayang kerja berat panawi mah di pabrik manggut. Teu kudu 27. 20 kilo bae. Tuh abdi mah boro-boro 20 kilo cenah Kiai nyupir abdi mah ka Surabaya ka mana. Alah 15 poe bae. Boro-boro 15 atuh abdi mah Gusti ya atuh ngaranna ge ngawarung ieu ka pasar teh jeung sajaman. Tujuh poe.
boro-boro 7 Gusti atuh lain teu hayang jeung lain teu nyaongan kondisina di imah ge lamun teh mah henteu digawe atuh pikumaha nawar keneh tilu ge boro-boro Gusti lain teu hayang jeung lain teu kuat ngan ieu kumaha situasi lain teu hayang Gusti puasa teh sapoe ge jasa nyelangkeun jang sampai gantung habak wah kitu teu bisa sapoe-sapoe acan budak saumur hirup dibere kanikmatan sehat dibere jag-jag dibere jang dahar ngini masyaallah teu kuat sapoe puasa kamalinan geus asamkeun di jerat 27 ai praktek barang murid nama ya murid puasa barang meuleuh kiai di lembur si kiai itu puasa aja bang kiai sih bulan Rajab itu puasa ustad itu puasa ulah nuturkeun ustad tahu ustad kredit kajian kumaha kau situ bangsa ulah sama ustad tinggal ustad ustad gitu puasa mah aing puasa ulah gitu aing mah lain ustad puasa ustad gitu puasa berarti hebatan aing kajian kumaha kan udah haji ngahina kau ustad tidak puasa ulah gitu di situ jangan cek bae urang-urang nyana-nyana insyaallah diceritakeun ti kisauban anu gola cikisauban kuna ma'an nabi alaihi salatu wassalam kaula babarengan jeung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu dongeng sahabat mababarengan teh jeung Kangjeng dongeng tabiin mababarengan teh jeung sahabat hararanjeun dongeng na asbat tabiin mababarengan teh jeung tabiin anu bakal terus babarengan eta teh di dunia tepi ka akhirat di zaman Syekh Abdul Qadir mameureun babarengan teh jeung Syekh Abdul Qadir di Imam Syafi'i bala khulafaur rasyidin kitu kan kamari ieu di zaman gitu Syekh Maulana Hasanuddin babarengan jeung Syekh Maulana Hasanuddin kitu banyak terus eta teh babaturan gitu bakal terus datang ka akhirat kuari urang teh babaturan teh jeung camat jeung lurah jeung bupati masalah di dunia mah di akhirat tuh bermasalah kiai banyak babarengan jeung bupati teu bagus atuh kiai kos kitu kiai mengadoakeun ka bupati mudah-mudahan bupati gubernur bisa ngalaksanakeun tugasna kalawan sajujur-jujurna jeung saadil-adilna doakeun lantaran eta pamimpin urang haju ulah menta buruh tina doa Waalaikumsalam abdi parantos ngadoakeun tuh berarti aja naon ngajual doa tolol tak kiai goblok sama kiai kos gitu kita ditolol-tolol ya tetep baik kaditu deui Masya Allah doakeun tengah penting urang Masya Allah ieu nagara mun nu mimpin RT lurah camat betapa bahayana mun presidenan ti kumahaeun Gusti alhamdulillah aya nu daraek jadi pemimpin abdi ngadoa ka Gusti mudah-mudahan para pemimpin dibere jujur, lurus, adil seadil-adilna sehingga bisa mimpin bangsa jeung negara kalawan sakumaha mistina. Bisa doa tengah penting ka Gusti Allah. Ieu mah tilok tah kajen kumaha ge nu sok dibere duit mah. Tilok kancak aing tilok. Aya ge ngadoa Allah. Lamun di hadiran. Geus teu kudu make bahasa Arab, ngadoana ge bahasa urang bae, beusi teu kahartieun kan ku bupati ku gubernur. Mudah-mudahan, amin. Mudah-mudahan, amin. Provinsi urang, amin. Mantap, beres baik. Ipis amat. Jual doa. Nyawa yang ke kiai nanti. Mana ya dongeng. Jadi lain orang ekstrim ke pemerintah, lain. Urang mah teu boga ijazah sapira kata di dage masan. Tadina boga nage ijazah datang ke SMA baheula lah dipaksakeun nyogok saeutik bae. Geus teu bener teu kudu babarengan jeung nyana dewe. Ngan lain haju urang
ekstrim tetep doa gitu. Allah maha uning. Mantar kakula mah pejabat balagir we. Ngan tirok mada duit. Balagir sebab bukulana sok kadoakeun nyambung. Saya sudah pejabat anu teu bager kakula aja bager kan iki. Bener sebab kula ngadoa nyambung yang doa-doana. Ngan lamun diundang ka ditu embung beusi dibere duit. Sakitu dong pastorna anu mantap embung diundang ka pendopo beusi dibere duit. Tah duit eta teh ngahalangan ngeunaheunana salat. Sakitu doang kula pernah dibere aju salat teu husu. Emang kata deui teh teu husu ieu. Kisauban babarengan jeung Kangjeng Nabi. Cak kisauban pamararna bi makbaratin. Lewat ka kuburan. Fawaqafa alaihi salatu wassalam. Kangjeng Nabi cicing bepas kuburan teh. Lain sacicing-cicingna fabaka bukan sedidan. Nangis Kangjeng Nabi Cirambai. Masyaallah. Geus beres nangis Kangjeng Nabi sumada Allah ngadoa Kangjeng Nabi ka Gusti Allah di luhur kuburan. Beres faqultu lahu. Cekuring ka Kangjeng Rasul, "Ya Rasulullah, lima bakaita ya Rasulullah?" Kunaon nangis Kangjeng Rasul? Abdi mah teu hayang ceurik teu naon. Kok Gusti mah ceurik? Faqala saur Kangjeng ya Sauban ulai yu'azzabuna fi kuburihim. Ya ahli-ahli kubur nu kaliwatan ku urang ieu teh keur disiksa. Masyaallah. Apalin Kangjeng Nabi? Boro-boro sagede saagung Kangjeng Nabi. Waliullah ge anu dibukakeun hijab mah dikasapkeun ku Gusti Allah apa? Komo atuh ieu mah jungjuna. Cek Kangjeng Nabi ya Sauban haula yu'azzabuna fi kuburihim ta ieu kabeh nu aya di dieu keur disiksa, deuk kumaha teu ceurikna. Numansa kuring terus wada'u lahum ngadoakeun ka Gusti Allah jang ieu ahli kubur supaya diringankeun. Akhirna faqaballahu anhum al-azab. Alhamdulillah ku doa kuring diringankeun siksana kan mantap kuring terus eureun ceurikna lantaran alhamdulillah doa dijabah ku Allah reda siksaan. Suma qala alaihi salatu wassalam saur Kangjeng ya Sauban ya law shama haula'i yawman min Rajab wa man nama minhu lailatan ma uzibu fi qulubihim fi kuburihim. Lamun bae ieu jelema nu aya di kuburan-kuburan ieu puasa di bulan Rajab sapoe bae wa man nama minhu lailatan teu sare sapeuting bae di bulan Rajab nu mana bae tamata teu sare ibadah ka Allah ma uzibu fi kuburihim moal ditariksa ieu jelema. Petakan poe Rajab setakan jeung mun puasa sapoe bae bulan Rajab peutingna sapoe bae teu sare ieu moal datang ka disiksa popoharaan kieu. Ya Allah. Faqultu cek simkuri ya Rasulullah asaumu yaumin wa qiyamu lailatin minhu yaumul azabal qabri. Ai kitu puasa sapoe jeung teu sare sapeuting eta bisa ngahalangan siksa kubur. Saur Kangjeng ya Sauban wallazi ba'atsani bil haqqi nabiyyan demi zat nugeus ka kaula jadi nabi. Ma min muslimin wa muslimatin yasumu yawman wa yaqumu lailatan min Rajab yuridu bihi wajhallah illa kataballahu lahu ibadatan sanati shoma naharha wa qama layaliha. Sahabai jelema muslim lalaki atawa awewe puasa sapoe beuting teu sare sapoe atau qiyamul lail sare sakedeuk terus salat we sapeuting datang ka subuh di bulan Rajab yuridu bihi wajhallah ngaharepkeun hayang ridho Allah teu pati-pati kos kitu kecuali Allah nuliskeun ka eta jelema nu boga amal seperti eta dituliskeun ibadah sarake sarua jeung ibadah sataun soma naharoha wa goma layaliha nu sataun eta teh beurangna pake puasa peutingna pake tahajud bae tak puasa sapoe doang bulan Rajab peutingna sapeuting doang pake ibadah ka Gusti Allah eta sarua jeung sataun beurangna puasa peutingna tahajud bae.
Geus bae macam urang geus malaman pertama bae lah. Malaman pertama poe Senin tah peutingna udah sare ibadah ka Gusti Allah. Beurangna puasa ka dituna geus teu kudu puasa teu kudu tahajud. Sebab geus wajib tatauneun. Bejakeun ka Gusti tah abdi geus tah. Beurang sapoe tadi puasa, peuting tadi sare geus abdi mah kali cuma puasa-puasa sudah. Ieu sataun ieu tah cukup ku sapoe. Cek malaikat tolong teh budak. Nya keur caritakeun gedena ganjaran. Jadi komo lamun 2 peuting, komo mun 3 peuting, cacakan sapoe ge sakitu. Nah ieulah urang percayakeun, yakinkeun ucapan Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang babarengan mudah-mudahan diberi kekuatan ku Gusti Allah, diberi katentreman ku Gusti Allah, diberi kajembaran hati ku Gusti Allah, sehingga orang bisa ngalaksanakan ibadah ka Gusti Allah, terutama duku orang bakal dihadapi bulan Rajab puasa dina jero bulan Rajab. Amin ya robbal